Cek saha Sunda teh tinggalin, cek anjeun nu minum mopokeun. Cek saha Sunda teh gece, kata kamu yang jelas hare hare. Jangan hare-hare karena orang Sunda itu banyak keunggulannya, betul. Ayo nanti nutong boroning masalah keunggulan, masalah prestasi. Tina katuangan wae. Rupi-rupinya. Aya aturan, aya awug, aya gurandil. Aya deui nu disingkat-singkat. Amis di jero, misro. Tah. Oncom di jero, comro. Cireng, aci digoreng. Terus nanti cilok, aci dicelok. Terus aya deui hiju aya. Hitar dijual. Lur, alhamdulillah ternyata kita sudah melanjutkan kembali episode selanjutnya. Hatur nuhun, kumaha sehat, kabarna mudah-mudahan di masa pandemi ini tidak kekurangan maksudnya ya. Kekurangan kebahagiaan yang utama. Ari bahagia mah sumberna ti naon wae lur. Ya, lain artos unggul untuk ukuranana tapi rupi-rupi. Yang penting kita semangat, kita bahagia karena dengan bahagia itulah imunitas kita menaik dan insya Allah kita terhindar dari namanya COVID-19 atau Corona ya. Dan pada kali ini yang luar biasa ada Bapak Dalang dan saudara-saudaranya. Kalau boleh bercerita ya ini sedikit ilustrasi saja bahwa saya dulu kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun bersama PGH 3 Putra Giri Harja 3. Betul. Jadi sebelum kikiran simkuring ngawayang heula 3 tahun sareng Abah di Payun menuju zaman TPI diteraskeun ke sareng Mang Dadan 3 tahun 4 tahunan sambil ngaulang. Atur nuhun bos atas parantos karsa Kang libatkeun Kang Ega tino saat eta mah tukang kecapi mah tukang kedang mah haritanya wah gitu. Alhamdulillah nuhun pisan. Seueur pengalaman tina wayang anu ngagedekeun anu tur ngadewasakeun simkuring duwi ke kadang ayeuna. Barakallah. Keren. Kumaha damang? Alhamdulillah Kang Ega damang apa? Sawarna kumaha? Pasti damangnya. Pangesto. Nah, Lain ngadangu rigigna, ngadangu suantena. Ningal rigigna ngadangu suantena teh itu persis we nya. Emut ka almarhum begitu besarnya bapak kita semua. Abah Asep Sunandar Sunarya itu betul-betul mewariskan warisan yang luar biasa. Pada saat ini tidak pernah henti. Generasi-generasinya terus bertambah. Amin, barakallah, amin. Alhamdulillah juga Obos juga ya. Iya. Diwarisi. Diwarisi. Secara langsung. Secara langsung. Karena mungkin keturunan. Eta teh bos, punten. Bos. Ya bos. Bos mah itu tuh. Aisyah. Ada ya, faktor. Pak Ega biasa tong gember. Lain masalah. Abdi mah gegember, candana abdi gegember, sok kerja dan leungeun. Nah eta. Tanda-tanda rek narima duit di dunungan baheula. Oh, nerima duit. Jadi abdi anu teu narima. Percuma abdi gede. Nah, bos, kalau pandemi kieu alhamdulillah kalau mungkin teman-teman boleh tahu, mungkin kesibukan ketika di sebelum COVID ini biasanya paling 3 hari liburnya dalam 1 bulan. Ya, bohong. Bohong. Eta kira bukti atas aya. Ya. Jadi lagung badag. Jadi memang gitu Kang Ega di masa pandemi satacan pandemi mah itu ari 3 dinten libur namanya. Ayalah lumayan alhamdulillah barakallah. Tapi ayeuna mah pan teu kenging pisan. Teu kenging pisan abeuh umargi nya panginten pandemi teh ya, memutus mata rantai tapi pandemi. Abdi di YouTube seueur pisan tinggal konten-konten nu engal nuju ka wayang. Eta mah nu kapungkur panginten di-upload deui. Jadi tidak ada. Ya, di-upload deui eta mah. Ti mana we usaha mah pandemi. Tapi luar biasa untuk ukuran wayang yang paling giat membuat konten dan paling bisa dikatakan startnya tepat ya beberapa tahun lalu. Dan subscribe-nya pada saat ini sudah melebihi ratusan luar biasa. Berapa sekarang mah terakhir?
Terakhir subscriber sekarang udah 252.000. Luar biasa. Kita masih di bawah jauh lumayan. Hormat. Kang Ega belum tentu nanti juga akan nerekel naik lah kalau bahasa Jerman. Oh, bahasa Jerman nerekel. Nerekel. Amin. Karena kalau kita Kang Ega kontennya ini bagus. Kenapa saya datang ke sini? Karena kontennya luar Alhamdulillah. biasa. Nuhun pisan tong hilap di subscribe-nya. reng-rengan para netizen atau subscriber di PGH 3-nya. Ya. PGH 3 mudah-mudahan juga Amin. berkunjung Amin. di Oh kanal pasti. kita. Amin. Pasti berkunjung Luar ke biasa. Mang Ega. Iya. Mang, Tak abi kayak penting yang sekedap. Ih kontennya naon ngaran abdi apa? iya teh. Jadi wayang. Bang tanya heula atuh kemarin di telepon teh. Kang Ega kan iya mah urang ngadongeng nya. Ieu mah ulah ka ngalagu ngadongeng nya ge loba pemain musik, tapi kan kudu apal lah kronologisna. Ya. Kang Dadan tiasa anjing ka dieu. Oh mangga beli bade ngaliwat. Datang ka dieu teh kaliwat. Urusanana di dieu aya nu nyoteng ngagebeg tarina. Ya naon urusanana ieu? Ieu menipu ieu. Bray weh kapungkur Kang Ega ngabantosan. Yeah. Abdi kapangentosan dibantosan ku Kang Ega kapungkur. Luar biasa Kang Ega multi talenta anjeunna. Teh kawitan kacapi, kenang, nyaron jeung membikin musik oge dengan acara Kang Ega luar biasa. Udah. Penghubung. Kapungkur. Lamun klien Subang biasanya kan dia. Iya penghubungna. Cikal bakal ngaruhati saha sok. Di desa Tambak Mekar. Urang Tambak Mekar. Royalti ka abdi tah. Tapi kayeuna nya alhamdulillah Kang Ega. Dugi ngiring ka Abah oge ka Bungur almarhum dugi ka Sim Kuring alhamdulillah. Ngan hiji anu inget Sim Kuring Mang Ega. Kang Ega pan kantos kenangan abdi inget mah di Lembang. Wah poho abdi mah saumur-umur. Harita Kang Ega ngenangan tim miti Karatagan dugi ka kawitan dugi ka Maktal. Ya. Apa uninga nya Maktal nya apa. Ya, mod kere. Bisi warbi kudu ngajelaskeun lila deui. Mimiti ngenang mah bener saged kieu nya. Mang Ega mah pan kieu nya ya. Mang Ega mah pas lila-lila pan ieu mah ekspresif ngenangna. Ekspresif pan Mang Ega mah jadi mengeluarkan emosina teh. Tina kieu kan ieu wayang di dieu. Jadi ka dieu mah. Pare-pare ting tukang bonang. Eta teh ngaranna teh pindah cai pindah tampian. Eta. Pindah cai pindah tampian. Atawa mini-mini rabi pindah-pindah rasa. Geus poho ka urang ka tukang bonang. Tapi keren dugi ka ayeuna pan karir Kang Ega itu luar biasa. Boleh dikatakan spektakuler. Kang Ega karirna tingawitan Kang Ega tradisi. Naon sebatan teh nu gotong singa nya. Naon teh singa Depok. Singa Depok. Teruskeun almarhum dugi ka ayeuna luar biasa jadi Ega percussion. Alhamdulillah. Tegedah kebrok tegedah. Terus Bang emang emut kene masih kene dianggo Mang Gadung Karatagan. Oh, nah iya Kang Ega teh salah sahiji perombak. Salah satunya perombak Kang Ega teh. Salah sahiji kreator musik atau napi gendingan di Giri Haja tingawitan Karatagan anu kapungkur makieu digentos ku Kang Ega ngangge gendingan luar biasa dipegati lu anu tungtungna dugi ka ayeuna emang cika bakarna ti Kang Ega. Alhamdulillah lebih manfaatnya penting manfaat sadayana bahwa saat itu memang pernah ya bahwa ada kontradiktif non dibetik kieu tapi kan yang namanya kita di panggung merasakan kejenuhan. Gitu. Jadi ketika ada bon baheula mau gending anyar, itu ada semangat baru. Iya betul Kang Ega. Jadi ngerasa lah seniman mah ketika monoton gitu wae mah urang nage kadang-kadang lain nyepelekeun kanu tradisi. Tapi kan aya ekspresi anu kudu dibeli ku urang. Nah, ekspresi anu kudu ditempuh. Dan salah satunya ya mungkin saat itu terobosan baru ketika mungkin generasi Abah dan melihat dalang muda itu pasti penasaran dengan kreativitasnya. Karena kalau persis Abah, ya sudah tanggap Abah Sunandar. Nah, tapi kalau di dadar itu ada apa gitu ya. Pertama itu, kedua tidak akan mungkin melebihi Abah. Nah begitu. Tidak akan mungkin lah melebihi Abah. Abah sebagai maestro. Kalau Abah bukan maestro, gampang ditiru orang. Ya, betul, karena Abah maestro. Jadi itu susah. Makanya saya sekalipun anaknya. Sekalipun anaknya tidak mungkin akan bisa seperti Abah. Jadi, begitu. Terus yang luar biasa PGH itu terdiri dari anak-anak muda. Jadi betul-betul karena dalangnya muda, pangrawit lagi anak-anak muda alhamdulillah. Dulu aja. Sekarang sudah tidak muda lagi.
Artinya geliat anak muda saat itu untuk berkreasi. Kan kabayang soalnya pengalaman abdi di juri TPI. Ya, nyieun karataga teh hese geuning teh. Ya, ari biasa sederhana mah ngan eta ngalatihna. Bapaknya si abahnya, Wawandi, terus aya sadi. Lupa mah. Bawa usum sadayana memang karena hese nu paling hese teh ngerahkeun kolot. Kahiji urang sieun disangka minculak. Ya, benar. Aya etikanya orang. Tapi alhamdulillah ternyata saat itu semangat dan abah selalu mana sih tong asa tong sieun sok banyakeun mulu geuning mah kieu ngalatih. Baca teh hantu gitu. Carekan gitu. Carekan asa ulah ngadegungkeun gitu. Ya. Emut kele ka abah nalika ya nyarios gak keur abah mah guru abah mah saha wae. Mohon, nah eta luar biasa na abah mohon. Janten saat itu juga saya ingat pernah ditanya gak ari pupuh ya di jalan ya. Bari teh alhamdulillah urang teh bareng jeung abah teh balik teh ya reureuy we. Tambahan. Timang iteung ongkoh honor teh kitu ya. Di abah ongkoh. Nanyakeun pupuh. Pengen balikna yang jeung abah wae. Karena eta mah. Jadi alhamdulillah pun turun di tol Buah Batu teh tambahan ongkos teh. Gitu. Nah, abah itu dulu kasaha wae pasti di guruan dulu abah ya, pada saya. Termasuk saat itu ada Kang Iik, ya Kang Iik masih muda tapi diajar pupuh Sunda gitu. Tembang Sunda zeus. Emut kene tembang apa? Emang temen lu mana? Oh, nusuk dipintonkeun di wayang ya, jadi heureuy dicepot nih. Ya, sok cici. Eta duka apa deui? Ya anu inget juga Kosim Gering marge eta sok diangge oge dina heureuy-heureuy-nya. Ayeuna mah jarang diangge gitu teh siapa teh. Tapi sanes sama sanes pupuh Kang. Ya bertembang mah hariring ya. Nemang jeung hari ini nemang lah nemang gitu. Ya mungkin karena ya abah juga tidak punya waktu banyak untuk berguru kadang-kadang tatalepa kadang mungkin sekilas tapi ku abah mah sok dikembangkeun. Ya tapi intina suasana nembangna aya dipake dina wayang. Ya cici. Panindeungan. Panindeungan mah. Dia teh nembang atau panindeungan mana? Ya urang teh maksudnya tembang eta cing jadi panindeungan urang gitu ka almarhum. Oh gitu mangga. Ka kolot sia ka bapak sia. Mohon mangga. Aduh pi ohang kumaha. Ada sok sia mau. Ya. Ya sok dianggo ku abahnya ya. Duet ting sinan ya. Gunung angkupan parangahu mapaisan Kota Bandung. Kota Bandung. Kota kabatur mah bisa dibikin hese teh. Kota eta Abdi bisa kota. Nah, gitu saya. Mungtrat. Kota Bandung. Tah sakitu-kituna abi mah bahasa. Ya tak kaituna mah anu langkung saya anu langkung ini suasanana jiga tembang suarasna. Nah eta luar biasa na abah. Jadi abah mah kreativitasnya teu alergi bade nembang aya pencaksilat sok dianggo. Tembangna aya mode nu sanesna aya. Laras luar biasa na. Multi talenta. Namanya laras sareng Kang Ega jadian abah mah sasahage dijieun guru. Apunten kan nu gelo jieun guru. Laras bohong. Seperti Kakang Ega dia jadi guru. Otak akhirnya abah melahirkan putra-putra anu garelo. Da guru nage nu gelo. Aduh, ayo. Berarti dudungan ieu teh garelo nya. Nanya? Coplok. Oh coploknya ehonya. Hiji. Oh si Anton ulah dipake. Ulah para pelawak. Urang mah baik-baik aja. Tapi ya salah sahiji ieu Kang Eganya luar biasa ya. Ya dikat antara pintu itu intinya. Ente bebas nih namanya. Ente dikat-kat lah. Urang mah da lain sutradara. Ya. Kumaha? Ya pokoknya mah abdi ngerasa reueus gitu terus Kang Ega dina masa pandemi ieu masih kena tiasa berkreativitas. Bakat apa? Bakat naon? Bakat kubutu. Oh, ini eta ge sami abdi gawe bakat. Abdi ka dieu teh bakat kubutu sebenarnya mah.
Ngan Kang Ega nawe jika nama kirang respect. Aduh, barakallah. Kakara talk show kebut-bet ge kabalnya. Biasa Jigana bener-bener kakara dina podcast nu lain lah. Aya podcast Sule, podcast Deddy Kobuser, eueuh nu kieu nya. Tapi di dia mah bintang tamu teh diantep main ngurus kabel we. Eta hese. Nah ngam ide cerita atau napi ide pertanyaan mending daripada pertanyaan mending bener ke kabel. Bener, tak eta luar biasa na teh da abdi mah kadung sebenarnya mah dia mungkin. Tapi ieu trik ieu mah. Nuju ngawayang. Mohon. Naon nu Kang Dadan dilakukeun misalna tiba-tiba rada ngusial patuangan. Kahiji nya ya pertanyaan anu can pernah ditanyakan. Luar biasa kakara di konten ieu. Kakara di konten ieu pertanyaan. Ieu teh pertanyaan teh sae tapi geuleuh. Memang manusiawi. Nya sae tapi kan geuleuh gitu ngabahas eujeun. Eta da naon. Tapi penasaran soalna abdi pernah ningali Abah tapi Kang Dadan kumaha? Nah, pertarusan yang luar biasa, brilian sekali pertanyaan. Ya pertanyaan humanisnya ya manusiawi. Jadi upami seorang dalang atau napi abdi keur ngadalang ya banyak terus ngusial. Lamun bisa ditahan heula. Ditahan heula. Nya. Mun teu tiasa hitut. Hitut. Lamun karasa jeung bukurna turun. Jalan mana? Jalan mana? Apaan dalang mah bebas ketika ieu cerek lagu. Aduh bener. Lagu, bener teh istirahat. Api-api punten abdi bade kaya pangker heula. Bade semedi. Padahal ngaheujeun. Ya, jadi enteng. Pajar ke teh. Menurut lagu heula, menurut lagu heula. Teu bisa. Tapi seberapa tahun ngaran teh khasiatna eta cerek teh. Kira-kira. Khasiatna kumaha? Nya maksud kadayaga bisa pangaruh sararea du. Eta luar biasa. Panayagan kumaha cerek sebenarnya mah. Kumaha cerek panayagan mah mau cerek jogong. Bener. Sanajan kajejek. Kungsi tak kapal. MC ieu mah MC ieu mah ai meureunnan tukang saron meureunnan geus lila nabeuhnya noron. Alhamdulillah lah kungsi tetoronan. MC geus beres, urang teh malik pitina MC teh ka dieu. Rek siap-siap. Can kemang gadung. Suku tah pansila. Kajejek cerek net ilot. Sia teh naon da acan. Kemang gadung acan jo karatagan teh. Jadi itu salah sahiji kelucuan dina masalah di panggungnya. Kang Ega kantos ngalaman lah panggungnya. Terus ya iya terus lah ira-ira. Abdi penasaran. Di ketika misalnya Abdi nuju alit, sok nganaungkeun ternyata Abah pernah kolaborasi sareng band. Sareng band. Ya, ternyata saya tidak menyangka seorang Asep Sunandar tiba-tiba membawakan gaya-gaya ngeband gitu. Eta kumaha sebenarnya oke, ya nu mana ya? Bikin album atau kolaborasi jeung band? Termasuk album. Kantos Abah kolaborasi sareng band sareng Hari Rusli kapungkur. Oh, nu kolaborasi mah. Ya, kapungkur kantos sareng almarhum Hari Rusli, Abah kantos jadi Abah ngawayang di pirigna ku band. Di pirig ku band. Ku band. Tukang anangna ge Ya band teh Benny Iskandar atau namanya band? Band Suroto. Band jadi ala gitar. Ya, pakai gitar, pakai drum. Ya mungkin pakai drum. Kita sudah bisa membayangkan. Aslina. Gaya-gaya DKSB ya. Nah gitu. Salah sama secara kreativitas oke. Waktu itu. Kunaon teu manjang sebab ada nilai estetis yang hilang. Jadi kreativitasnya seharusnya bebas Kangnya. Ketika kita berbicara kreativitas tapi logikana ketika air minum ini bisa di wadahan ku gelas. Biasa di wadahan ku gelas, bisa oge ku mangkok, bisa oge ku piring. Ku piring misalnya. Kawadahan bisa diinum, tapi pantes henteu. Eta. Nah, eta logikana. Jadi kreativitas teh aya istilahna mah lah aya batasanana ketika kreativitas ai terlampau mapan. Ya, tapi jadi ulah lepas tina etika, logika jeung estetika. Tapi Abdi termasuk
estetik oge benernya. Oh iya mah. Lamun teu abdi mun sanes eta masalah band masalah sanes. Mana? Masalah pami abdi mah sudah namut heula ka. Situ. Oh eta teh etika. Estetik eta. Teu bisa. Kuduna urang etikana ayeuna dibere. Masih ingat? Oh, kurang naiknya siap. Iya. Gitu tuh. Iya. Sana masih tergiang-giang. Iya sejarahna. Iya abdi mah nguping ieu teh emut ka sepuh. Aki Abah Sunarja. Aki. Jadi nada ieu teh abdi emut ka sepuh margi ieu sok digalinengkeun ku Abah Sunarja ketika keluar buta. Buta keluar. Jadi ngebayangkeun ilustrasinya dileuweung. Oh, cing mah. Tembang itu palaka bingung kasar bingung kedapang jujugan walau
Mainkan, Maro. Modis. Sudah tertinggalan cek anjeun teu mineng mopohokeun cek saha sudah TGC kata kamu yang jelas hare-hare. Ya mudah-mudahan ada kata cek saha cek orang Sunda dalam artian mudah-mudahan ini bahwa lebih meningkatkan lagi tingkat optimisme orang Sunda bahwa jangan pernah kahiji mengeluh, kedua merendahkan diri sendiri, benar. Jadi harus optimis, harus pede intinya. Sapa mendak teu? Sapa godos. Sapa godosnya. Anu aya nu ditaroskeun eta marge kan teu sadaya. Itu bade naros? Ya teh hostess saha sih sapa? Ya tapi kan urang jadi host kedua. Jadi kayak eta sae lagu teh memotivasinya. Mung. Teh mung eta taroskeun GJ naon artina? GJ teh eta bahasa ayeuna coba teh gak jelas. Gak jelas lah kan kudu apa. Jadi marge nu nonton ega teh kan sanes unggul orang kota tapi orang
punten orang di pesisisian gitu kan, bapak-bapak, ibu-ibu anu tuh para petani kan kira Laras pisan, laras pisan. Nggak naon GJ. Bisa dijakeun GJ sarua jeung ojek teh nya henteu pan. GJ, gokos gojek kan. Eta. Jadi GJ teh jelas gitu nya. Ya jadi gini, suka aya bahasa-bahasa ayeuna abdi ngahaja ngakombinasikeun bahasa-bahasa lain tapi lain bahasa program nanya tapi bahasa-bahasa gaul barudak ayeuna sebutkeun GJ lah enggak pede lah paling singkatan tapi jadi kosakata jadi ayeuna jadi GJ sebutkeun enggak jelas dalam artian harfiah teh urang teh cek saha nyebutkeun Sunda teh karya-karyana teh jelas padahal jelas pisan. Jelas pisan kreativitasna, prestasinya. Seperti putra-putra Abah lain putra karena putra anak ya, tapi putra-putra didik Abah anu sa alam dunia ieu dugi ke Amerika, Jerman, mananya sadayana. Alhamdulillah ternyata ya memperlihatkan tentang budaya Sunda yang jelas-jelas punya prestasi. Betul. Ya. Terima kasih Pak Ega. Tapi penasarannya. Hah? Cik dek mana? Naon? Saya mana ada sana? Cek saha sudah teh tinggalin cek anjeun teu mineng ngopohokeun cek saha sudah teh kuper kata kamu yang belum menggauli nah ku abah ya kan cik sok bos cek saha Sunda teh tinggalin cek anjeun nu mineng ngopohokeun teraskeun cek saha Sunda teh GJ kata kamu yang jelas hari-hari. Lanjutkan. Cincang keling baluk cingkleng cineten blos kakolong bapak satar bulan sabi bos cing caring cing pageh kancing basing eling cing saring set pageh iket kudu inget cek saya anjek saha Sunda teh tinggalin cek anjeun nu mineng mopohokeun cek saha Sunda teh kuper kamu yang belum mengaul nu mana cek saha Sunda teh kampungan cek pararane nu asa pangkotana cek saha Sunda teh gede kata kamu yang jelas hari-hari. Pilih pada dilagukan ke si Cepo. Oh saya emang iya lagu, aduh hebat pisan ini. Ya. Ayang-ayang goong larame benak di Mas Tanu nu jadi wadana. Nah balik itu hei tukang olo-olo loba anu giru rukejen kompeni lihat jadi pangkat kanton kagorengan ngantos kanjeng dalem lepa lepi lepong ngadu pipi jeung nu ompong jalana ka Batawi ngeplong. Ulah kagok orang ajak nyanyi ulah kadang-kadang bari bahasa. Mun bisa mah atuh nyanyi we ngajak dahar tidak lapar ngajak nyanyi ayo. Candi sungguhan. Ayo, atas tadi. Wah, eta teh lauk di Pesmo. Di Pesmo. Luar biasa. Cing ya bos, orang heureuy lagu we. Ayo, Kang Abdi. Mangga calak. Ade butuh kene kudu eta dalang terkenal top siga gitu-gitu ke bawah. Mesin tik. Oh ya sih bencek. Tong tolang nangka kawinan Bapak. Abdi poe salah Teu beja-beja. gaya naon musik dah hoyong gaya naon. Pamitiasa ulah gaya naon-naon lah bimayang Cianjuran lah pas. Anjing. Aing mah urang mah keun bebas dibayar teu bebas. Sok. Tong tolang nangka. Geus asa heureuy baheula teh. Kawinan Bapak
nungguan saja. Poe salasa teu beja-beja. Mang Diki, yo man. Yo. Tong tolanan ka. Aye. Kawinan bapak. Poe salasa teu beja-beja. Mang Dada. Tong tolang nangka kawinan bapak ye poe salasa teu beja-beja. Aduh si bapak teu ingin ka emak. Bapak mah suka-suka jeung manehna. Oh basa. Aduh si bapak nyeri ka emak. Si bapak mah suka-suka jeung tong tolang. Hey! Tong tolang nangka kawinan bapak. Poe salasa teu beja-beja. Hey! Aduh bapak geuning ku tega banda teu boga anak geus rea. Aduh si bapak Nyeri ka emak. Si bapak mah suka-suka jeung kacapi. Aduh si bapak teu tinggal ka emak. Bapak mah suka-suka jelung orang. Bapak mah suka-suka jelung orang. Bapak mah suka-suka jelung Halusnya kumaha lamun nyieun kuartet. Kuartet, pada orang kan duaan. Tapi 2A. 2A. Ada dan yang Aiga. Jadi Kuartet beri jawaban. Oh berarti salah urang. salah. Ya. Duaan. Bisa omong-omong nawa aja jeung kuartet. Kan bae pan urang mah jelemana humoris. Kemana mau menyin Solo we. Solo. Entong mending Jogja ce urang mah. Daripada ka Solo mending di Jogja. Jauh teuing. Daripada sarua ada jauh nama jeung ka Kadupanak teh. Tapi jaraknya mah deket Kadupanak tapi waktuna lila ke Kadupanak. Luar biasa. Aduh, mah. Naon deui tah Kang Ega? Cing kira-kira mengenai regenerasi. Nah, Mang Dadan kan pernah berpikir bahwa saya juga akan ada kadaluar sana. Iya, bener. Bahkan Gitu. bakal aya istirahatna. Iya. Kita terus dipikirkan terus demutan. Ya kantos atuh. Oh. Ya bukan kantos deui eta salah sahiji program. Ya. Program. Jadi nya sapertos apun aki pun uyut pan dalang. Ya. Teras pun aki oge dalang. Ya. Abah Sunarya pun uyut Abah Johari. Ya. Teras pun bapak kan aya generasi nah simkuring nya terus aya ayeuna nu jongket-engket pun anak. Dan laras Rapli. Oh, Rapli. Dan laras dia jelekong mah janten hampir dalangnya. Ya, abdi cangkel di kelan ieu kena. Saya dibawa apa Redan? Ku seueur-seueurna dalang, abdi kantos di parkiran ku dalang. Ku si Dewa. Gitu. Di itu mah hampir tiap buminya karena mungkin kemargi lingkungan dalang jadi seueur karena seni dalang oge Kang Ega. Ya. How about is Padepokan? Oh. Well. Apanya yang well? Kan bahasa Inggris. Oh bener. Oh iya di Belanda bener. Bahasa Inggris biar. Bener. About Padepokannya orang well. Oh, baik baik saja.
Kegiatan naon wae. Kegiatanana alhamdulillah Aisyah tacan pandemi mah masih aya pertunjukan gitu Kang Ega. Pertunjukan. Terkalebet penuh nota rampak dalang teh ya. Rampak dalang. Ayeuna nu reguler rutinitasna. Tacan ayeuna mah kumaha pan pandemi. Pandemi kalasan ayeuna masih kalasan dinten ieu teh waktu orang syuting teh nuju aya festival. Festival apa? Pencak silat. Wah, salam-salam Kang rekan pencak silat se-Jawa Barat. Salam. Naon ngamit teh? Hai gitu. Intina mah sadayana sumangetan komodo orang pencak silat teh insyaallah tapi teu corona atuh da fisikna kuat lah luar biasanya. Gitu Kang Ega. Jadi seueur kegiatan nu positif. Tidak masa pandemi ya pan orang ulah tadi ge saur Kang Ega urang Sunda mah ulah banyak mengeluh. Nya atuh ulah. Malah murek mengeluh kan udah luhur we lah. Eta hiji-hijina nya. Hiji-hijina gitu. Emut mun ngomongkeun generasi nu jadi kanang domba. Nya eta kalebet domba oge ku Abah diregenerasikeun. Kayak upami domba mah teu. Sabab eta domba tos aya diceplak ku Ohang sareng Anton. Kukuring. Domba teh di mana dia? Kukuring. Masa di VCD kabungkur aya. Eta kan viral. Viral, eta kan tos viral eta. Ohang jeung Anton viralna ti dinya. Janten ari urusan domba mah, eta mah pan hobi Kang Eganya. Abah karena domba itu karena Abah hobina karena domba, resepna karena domba. Domba teh di mandian kukuring. Domba teh di paraban. Pan Ohang untung. Ohang, eta royalti kasih Ohang. Lain gampang jadi Ohang mah cenanya. Gampang. Pada nyeri wungkul. Pada nyeri wungkul kali pabukeun kieu. Tapi eta melegenda seorang kukuring mah Kang Ega. Selah etanya kukuring sareng Anton luar biasa eta dugi ke luar negeri sanaos kapungkur teh acan aya gadget aslina. Baru PCD tapi totos ka maksana ka luar negeri teh ka Arab Saudi nya. Dia teh di Arab Saudi terkenal dugi ka Raja Arab. Mulai ngukut domba. Sedih keselama onta lalu ya halus. Kalau domba. Tapi sanes kukuring gitu mah. Ku aneh. Oh beda. Lila jadi rene ku ente nya. Lain ku ente. Ku aneh. Ada mah aneh jeung ente gitu. Jadi salam viral buat domba. Ya itu. Jadi Abah mah emang hobina karena domba. Karena ngukut sesatuan alhamdulillah Abah mah resep pisan tingawitan manuk. Terus ngukutnya, terus lauk, terus akuarium, terus nyapan. Maksudnya teh lauk di akuarium. Ya lain akuarium ngukut di lajuanan dah lain TV. Terus emang domba, lamina Abah dina domba. Lamina dina domba. Abah ngadamel hiji lagu. Ngadamel hiji lagu kantos. Kantos. Lu kumaha? Domba teh di mana? Terpercaya ngomong-ngomong tentang generasi, ngomong-ngomong tentang lagu domba. Kebetulan saat ini tidak disengaja ikut menemani Ayahanda tercinta. Kita panggil si penyanyi cilik, Raffi Sunanda. Sok, di itu calikna. Punten, abdi nyawaran teh pernah penyanyi cilik. Iya mah atuh sing ada drum. Apa baheula eta? Oh, teu karasa. Geus gede. Lain jika putrana ieu. Sanes abi mah rayina. Oh rayina. Nuhun. Kadi teh tong ngebodor. Teu kabodor. Keur digawe mah tong ngabodor. Keun bapa nu ngabodor mah. Mana mah biasa we serius. Jadi temongkeun nyen bapa teh ngadidik mana teh serius. Jadi tong ngabodor. Memang ieu pun adi. Ayo. Lagu domba. Ieu teh emang lagu kapungkur domba emang ku Abah. Ya, tapi hoyong di kenangan langsung ku aya keneh gairah hendak gitu. Abdi kena kenang enak kirang gairah. Gairahna domba. Tapi kade, domana doma bikangnya. Nya tuh dah. Ulah doma jalu. Mun doma jalu berarti kayak tuh abdi ge nya ge nya naon teh? Nya dalang tapi kan nya ge kana doma abi pilih-pilih. Nya. Ya doma jalu mah alim atuh. Nya da normalnya. Normal abdi ge nya. Baru kade kana doma lah urang teh ulah. Baru kade resep kana doma normal gitu.
emang teresep doma pan doma di sate. Oh iya leres. Ya Kang Ega mikirnya ke mana ya? Kang Ega mikirnya ke mana? Teu, mutan ka ieu ka Cicaheum. Oh, ka Cicaheum. Sana segitu Kang Ega. Luar biasa. Oke. Doma mah tuh. Sangar ngaran-ngaran doma teh hari sama sama Siki Caka jeung Sibuk Bis. Sibuk Bis. Ya. Cing MC-an heula arek asup doma si Caka teh cing MC-an cing. Dulur-dulur para wargi sadayana. Siap-siap kangge doma Siki Caka jeung Sibuk Bis. Lebet ka pamidangan. Yo. Bernareng kene diiringan kenang pencat jeung taroma bobotona geus saged marake iket siap-siap rek asup ka pamidangan Siki Caka Sibuk Bis siap ngalawan bobotonan kunyang-kunyang janyampean mun pareng doma keur unggul boboto ekak-ekak nu boga muka loke Awer kata rompet mun pareng mangaleos boboto gagaro sirah bubo kadomana hibit biwir na jadi bimoli Ari bimoli teh naon Vi? biwir monyong 5 mili Bibir monyong 5 mili eueuh. biwir monyong 5 mili camperut siga cucurut bobotona popolotot dompana kalakah kabur biwir monyong 5 mili camperut siga cucurut diadu nama doma langsung mun pareng doma keur unggul boboto engklak-engklak nu boga muka loket nyawer nu keur nyanyi lagi mun pareng doma ngaleos boboto gagaro sirah nu boga domana biwir na jadi bimoli tah kumaha Ari bimoli teh naon Pi? biwir monyong 5 mili Ulu bibir monyong 5 mili?
biwir monyong 5 mili camberut siga cucurut bobotoh na popolotot dompana kalaka kabur eta biwir monyong 5 mili camberut siga cucurut nu diadu nama domba jelema mah diadu nu diadu nama domba jelema mah tong diadu tong diaradu jelema mah ya jangan kemana-mana sini selalu hei asik cek saha sudah TGJ cek hararajen nu jelas sareha re rami Mangega Jarum coklat saat tepat saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam damai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat suasana seimbang tepat jadi nikmat jarum cek saha sudah tertinggal cek anjen nu bintang bopohong cek saha sudah TGJ kata kamu yang jelas hare-hare Keren lagu nanya. Cek saha. Lagu cek saha. Ya eta keren. Sana seru laguna tapi mudah-mudahan mah justru semangatna. Semangatna. Ya Orang Sunda. mengacu iyalah Mars Ya. lamun ieu mah Mars. Waduh kata. Jadi lain Pluto. Mars. Itu Mars planet itu. Mars ieu mah Mars lah. Aya dongeng. Naon tah? Aya dongeng tuh. Naon? Anu tentang planet. Heeh. Kan lah cerita kieu ya Kumaha? ceritanya. Orang Amerika, Heeh. orang Australia, Heeh. jeung orang Garut. Ah, naon tah? Loba. Tapa cik kumaha? Maledogeun batu. Malerugeun batu. Oh, suruh Ka mana? Ya. Ya beng orang Amerika banyak. Hmm. Tepi ka bulan tuh. Tepi ka bulan. Tepi ka bulan. Malerugeun teh orang Orang Amerika. Australia serung tepi ka Mars. Ka Mars nya. Eta teh pas ditanya deui orang Garut teh, sia teh bener teh cenah tepi ka bulan ka Mars. Nya aja lah bediona lah cenah kitu nya bisa Oh. tidak tetapi lagi bediona. Medieuna teh jauh. Nah, mana keunggulanna cek orang Amerika ka orang Australia ka orang Garut. Ya, dia kan aing cenah mau baludak-baludak batu cenah urang mah. Urang mah cenah bisa di Garut mah aya ibu-ibu nu reuneuh ngajuruna keluar tina lubang eta cenah. Lubang naon? Lubang nu tukang. Oh, anus. Oh, tina anus itu. Wah, saya teh yakin cenah. Nyalah cak-cak kadinya we cenah. Tebenten tepi banyak. Tebenten tepi. Mung eleh. Tadi kan jauhlah bediona. Oh, bener. Bediona. Bener. Tapi ngomong-ngomong, Kumaha tah? cing majarkeun teh cenah aya alibi, aya gosip ya mah. Pernah ambek jeung sirik kasih rapi. Oh, Kan ya. temapan budak Oh, bener sih sebenarnya mah. Kungsi dina ngawayang meh tanya kakawen. Oh, kakawen. Kakawen. Apa beneran hari tadi abdi keur sora keur kurang stabil lah. Kurang stabil. Dilihat diganti ku si Rapli. Punana ku Rapli. Terus Pas lalila jadi viral teh. jadi bilang, oh. Lain kunaon masalah nu kadang ku batur mah bapak nak sirik peda si rapi sorana alus. Heeh, tadina mah sirik.
tapi dah anak pira gitu. Rapli jadi pira tadi sabara ratus ribu lah jona gela. Hari teh. Saya aing kakawen lah jongan opatan. Ya, kadang-kadang memang cerikna kunaon si Rapli suarana bet lembut gitu. Itu juga bapak anak lebih lembut. Nah emang gitulah pokoknya mah, ya lain cirik sebenarnya teman. Bagja lah pokoknya bagja. Di Yuswa Mang Dadan, ayeuna nu mungkin tetep bisa simpul. Tetepi. Terus gaduh putra anu dewasa. Amin. Terus katingali nuruskeun tapak lacak. Turunan ti uyutnya ti karuhuna, ayeuna mungkin ti bapana gitu. Amin barakallah. Minimal gitu ya. Gitu. Saldo bakal aman aya budak jago kamayang. Tapi memang kacawat deh pun ngawayang. Sadayana tidak ada yang sempurna. Oh, tahu. Jarum coklat. Tetap kudu jarum. Kita tetap kudu jarum coklat. Jadi tayana sempurna sadayana ge. Aya kekurangan, aya keleuwihan. Ya. Begitupun dalang-dalang kapungkur, aya nu nya aya ada kekurangan tapi kudu diakui setiap dalang aya mutiarana. Kudu diakui. Dalang ti mana dalang nu kumaha pasti aya mutiara. Tapi jujur we mung ka bapana. Naon teh? Naon kekurangan si Rapli? Rahasia sih sebenarnya mah. Kasep da eleh bapana. Eta Mang nama. Kakuranganna teh. Naon? Kakuranganna naon? Esesif dia mungkinana. Jadi ya, kaleuwihanana naon? Kaleuwihanana mah enak kasepnya lain. Solana. Justru kaleuwihanana teh loba kakurangan. Si Dodi eta mah ingat. Apunten Dodi. Salam Dodi. Gitu. Nah pokoknya mah gitulah semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Iya luar biasa. Gitu. Tapi intinya bagjanya. Ya. Maka etang-etang nutup ieu urang obrolan. Pang nyomangatenkeun warga-warga urang sadaya khusus. Ayo. Ya. Ieu teh salah satu jebolan dalang akademik. Ya, into siswi-sisi. Terus? Ya, neureuy sakola S1, malah harek S2 kan teu tulus. Ngobrol loba acara. Ya, terus emang maksudnya? Eta banyak teman-temannya pesannya hayo. Abi beda kieu. Ketika yang basket di NBA. NBA tahu nggak? NBA. Mainannya gua udah NBA. Basket pokoknya dunia NBA. Yang menyemangati itu cheerleaders. Meni urang mah ayo naon bedana? Contoh ke cheerleader. Kela. Kang Ega nyawa abi ka penonton atau napi ka subscriber atau napi ka YouTuber pemirtub kedah nyemangatan naon. Kau abi di ayo-ayonya itu mah tanda petik atuh. Tapi kita ngomongkan eta cheerleader biasa enggak. Teu biasa. Geus era ku si Aep. Jadi nonton Mang Dadan Sunarya pasti ngeklik setiap pastinya. Abdi mah yang Bandung kan sareng warga-warga di dia. Alhamdulillah sering gitu zaman malam sebegadang bari ngaronda. Oh nya ngaronda. Nah eta teh kantos aya tinu sababaraha. Laras. Tapi hayong ayeuna dicanakeun. Tah ieu teh lagu ngaronda teh Kang Ega itu pan kapungkur mah kantos dibawakeun ku almarhum Abah. Sarang Deti Kurnia. Almarhum Deti Kurnia gitu. Mudah-mudahan aranjeuna ditampi iman Islam. Amin, dicaangkeun di kuburna. Amin barakallah gitu. Catang kalayan dibukakeun pintu sawarga. Amin gitu. Bukakeun apa teh ya? Kewen masing-masingnya. Luar biasa. Salah sawiosna Kang Dadan anu memang penerus salah satu andalan generasi selanjutnya di dinasti Abah. Asep Sunarya di sagedengan 1000 prestasina ternyata punya kejamaran salah sawiosna alhamdulillah sumping ka dieu kalayan masihan ongkos ka urang gitu aja lain urang anu masihan ongkos ka jemaran. Amin. Tapi mau gitu tarka Karang Taruna sini dong. Ya alhamdulillah bos. Jadi acara diwujudkan ku salah sawios Karang Taruna RW. Alhamdulillah. Karang Taruna. Gaduh kreativitas nyablon. Mudah-mudahan ya. Billy, bade ditampi mau ditampi ku abdi sana. Alhamdulillah barakallah hatur nuhun neng. Iya. Sama aja. Mau nyari usul neng? Sambutan di Ibu RT. Dan jangan lupa
Dong Ega. Buka dong, buka dong, buka Oh, dibuka, dong. Kayak ngantosan adan atau buka. Wah keren. Oh, ini mudah-mudahan. Kan Bos mah terang, karesepna warna bodas. Ais, apa? Ya, terusnya. Apa pisannya kayak Ega? Kunaon abi resep warna bodas? Kumargi artosna resep warna beureum. Nah, eta pisan. Kajawab nih. Meh itu lila. Keren, barakallah. Aturun. Mohon bah, atur nuhun mudah-mudahan iya Ya serap, serap nih. Tuh nya. Simpan. Nah. Pakai WP dah Bapak iya. Bos atur nuhun pisan. Sami-sami Mang Ega, sami-sami. Abdi ge kagunturan madu karugan menyan putih istinama suatu kehormatan tiasa ngiring jabung tumalapung dina konten Kang Ega. Ya aduh atur nuhun. Seniman besar Jawa Barat. Ya, tapi penasaran aya ti no netizen sim goreng cing can pangeteskeun Bos. Tapi cepet ieu mah nya jawab cepat. Suara cepot. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, tepang denying sadayana. Gatot kaca. Oi, bot. Bima. Ganesya. Abimanyu. Kaula nun kaula. Togog. Apa nanti ya Kakang Semar? Ya. Nanti. Are eta kombayana. Halo. Cek aing oge kitu tak cek pega. Da si tamang teh. Cek mang oge kitu. Emang Dalam Indonesia suatama membeureunana mobil sakieu. Ini mini black pisan jadi cek pega jeung suatama beda sutan saya. Eta teh cek saha teh? Cek tukang sayur. Cing Ari Amat ya asal lagu cek saha? Cing. Dorna teh wiku ditanyanyi. Eta lu adi guru tata wasa Pak. Oh, adalah. Kakang Semar. Iya, kaulah ti sawarga money changer Kakang Semar. Paniloka. Paniloka hilang. Bener ka para dalang abdi lepas. Tapi nu has pisan. Paniloka lain money changernya Suara suara si bota depi ka keheuleuh teh leutik suara tadi. Anu jejak ieu. Bisa atuh Mang Ega tenang dah seluruh Pak oge. Ngawayang. Ieu teh aing teh dibayang henteu di tengah wayang tuh. Lain ya si eta sadina ka si gunung teh ngawayang. Oh, ngawayang. Oh jadi orang tidak ngawayang. Boleh siapa takut. Aduh, pada eta bisa. Makai surupan atuh. Neng no. Tah. Ulah pada leutik surupan di jangkrik ieu sia teh tuh. Kacariuskeun di negara Pringgandani. Ratu Arimi nuju calik dina kursi hoe. Aduh, kesaya. Digigireun anjing edan. Alah. Barangkali gitu kurumoy meh. Nyaeta bapa anakna Raden Gatot Kaca. Ngandika. Sarada cing. Anak ibu Raden Gatot Kaca kapayun. Ya. Hei, Gatot Kaca apa gede? Hah? Gede Gatot Kaca apa? Sorana gede, gentem. Pan ngomongna ge aing. Oh bener. Dalang aing kumaing we. Dengekeun heula tuh si teh. Aya naon ibu? Kadia geura kasep ibu lapar pangmelikeun lote. Aduh, lapar ibu teh yang mani kasep. Geus teh. Luar biasa. Jadi kawan-kawan di channel YouTube-nya PGH3 pasti banyak cerita-cerita wayang yang unik dan kreativitas dari termasuk juga garap juga apa talenta untuk menyanyi, ngobrol, lawakan luar biasa. Mang Dadan Sunandar Sunarja. Jangan salah channel luar biasa. Dan subscribe-nya udah wah. Jangan lupa tuh di subscribe no Ega non itu. Ega Robot Official. Oh, Ega Robot Official. Ulah hilapnya ka pemirsa PGH channel ulah hilap subscribe oge Ega Robot Official. Urang waasa cing peting-peting urang bayangkeun keur ngarona bijil suara tarompet. Sok cing.
Sok. Aduh. Bu, Pak, si bapak sedang ari Mang Uhen terus keluar. Pak RW aya. Tangi makanya tangi. Karona kadang karona ulah di mahrana. Karona mah. Ada udah. Mang Kaning urang teh tina raraga penjagaan. Penjagaan sis kamlingnya makanya. Ngarah kat jaga keamanan. Masyarakat namanya. Sakantenan ya. Mang Dadan oke gini ngarona sakantenan pamit jadi deh. Gini ngarona tuh sami. Ngaronda kurang ngarona ngider ngurilingan desa waspada masih ngiatna bisi ayah dapan cabaya tengah pesing kujara rempling borora aya nu maling batan tiris kapulusan si durun nyendurukan anu ngaronda tarundu kasubuhnakeun memeh marulang mangga ngaleucik kopi gulana sepurang lembur di mata ya papadana tangi Pak RT Ian Pak RW Atit Mang Misra Mang Koko Mbah Apen sahadeui Mang Uju di Kuningan aya sahadeui di Kiara Condong saha ya ti kopo aya, Bang Sony aya, atau ti Jelekong aya, Waimik aya, Wa Uya terus. Si Ari Dukun aya, Ari Adodi aya, Adodi oge, mohon. Ayo ngarana tangi. Ngaronda urang ngaronda ngider ngurilingan desa waspada masih ngiatna bisi aya dapan cabaya tengah pesing kujara rempling porora aya nu maling badan tiris kapulusan si durun nyendurukan anu ngaronda tarundu kasubuhnakeun memeh marulang mangga ngaleucik kopi
Bos Dadan hatur luhur bisa. Sami-sami Kang Ega. Serencangan ngaronda para Siap. netizen sadayananya. Oh, Kang Ega. Obat lur, jaga lembur urang. Jaga lemur. Piara lingkungan urang. Jaga ketertiban masyarakat sadayana. Siap, Kang Ega. Hatur nuhun Pak RT. Hatur nuhun, Hatur oke. nuhun Pak RW. Pak Hatur Hansip. nuhun Pak Hansip. Oke, para ketangkap Tipmas. Iya. Sadeui Para karuhun. karuhun. Luhur maksudnya. Iya. Ayo jaga roda lur. Sampurasun hatur nuhun. Anu ngaronda tarunu kasubunakeun memeh marulang maka ngaleuci kopi ulana kawung nyendok sumpelku sampeun karesep urang lembur di mata ya papadana. Punten pada ngaronana di randa bae. Oh gitu? Ya. Is, ngiring atuh. Ayo tuh. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat.